warahmatullahi wabarakatuh. Dihimpinasi kersayang ujung di anti gua disumping di sawang yang datang. Gelar menggaran menggelar mangsa naratas kedala cinta yang jadi laksan. Tur galur sana rasul nyokonan papagon Islam mebela yara tarik jangkar pas alam lalagasan. Panganten sakali gua disumping, gedeng gua disadangiring rapi anu paratosnya aning. Panca mitra batu jeruk pelari ya. Iwadi datang mangsa nyapak waktu nalugina bagi acara tayang memala. Ayo orang babak, ayo orang bagiakan, bapak tarusus, mapak banget dan sudah produksi Kansa Nada Inner. Ayo. Manten sekali. Aturan nunjang rawuh haja disubing bagja dina dengan ayeuna si kapapancenan gawe pikeun ngabagiakeun panganten. Sami haki lumaku, sami haki lumampa radina kasalmetan salerea. Urang rajahan heula gerakan cik cik cu. Ampun ka Maha Agung nu kagungan pun payakun jeleng-jeleng dunia pangawasan di langit patingkar tim di dunia pating kulisik gumelar di alam in hati anoning dina rasa masa dina hati anu maskem Nabi Muhammad kitab Al-Quran Karim Allahu Akbar Allah salerea ai jero maksa urang papageun itu raja mewah ratu sadinten sakedap sebentar ayo kanca irut saja tining wayang benjang lega hey awas ya gewil geser getek gehel awas awas astagfirullah. Hey, oh, jadi hey, hey, oh, aduh nurutan cuaca urang mah kada bingung betot aki oge ngangengetan di kasadayana urang kedah ngajalankeun protokol kesehatan gitu cenah kieu cuci tangan sebelum masuk ka dieu teh kudu aya cuci tangan parantos disiapkeun di payung malihana pengecekan suhu oge parantos disiapkeun di payung nganggo masker terutami
ayeuna teh heueuh kedah ngaranggo masker. Aki oge ieu aya nu mere. Usaha cenah Ki. Aya teh sinini. Alhamdulillah ka dieu teh aki teh teu sarangan da jeung sinini ka dieu teh. Dibekal. Dibekal si Bebeb teh geura urang kuruan Satya, kanca. Meh aya batur pakumaha. Nini. Angger aring geus neneh-neneh gitu teh. Gusti, sok inget aki. Belah mana aing ngomong nangis aya wujud. Belah mananya aya gitu. Sengaja kau atau bukannya pengalaman adakah alasan yang akan kau apa dosaku hingga kau tega Alhamdulillah wa syukurillah. Nini, belah mana si Nini? Oh, habura da leutik si Nini teh. Meni asa pararantos maneh Nini. Si Ajang teh dabohan ku kenang leutik. Lain pemerana lain. Lain. Aya naon teh aya teh. Urang teh kapapancenan gawe ku bangrasa Bapak Hajatnya wa Ibu Hajat. Oh. Pikeun ngabagiakeun itu panganten sakalih nu parantos rengseng ngalaksanakeun agar petikahan. Oh, tantara Aki. Da tentara. Si Aki ge baheula teh lain hayang jadi tantara. Dai Aki mah awakna leutik kieu mah bisa. Nanaon ge da mipit kudu amit. Eta. Ngala kudu menta. Asik, 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 asik. Asik, 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 asik. Sini mah tiap aya bahasa menta jika nu atoh naon ini asik naon. Paribasa aya mipit kudu ngala. Mipit kudu meuli. Mipit kudu amit, ngala kudu bebeja. Tah, Aki jeung Nini ge naik menta. Maksud sini mah menta doa kasadayana. Mudah-mudahan panganten sakali ngayak bahtera kehidupan laki masing pinuh jeung kabagjaan. Amin, amin. Urang silaturahmi ini najadina dangat ayeuna urang teh kenging patarema tangan. Gitu. Urang teh katobihan we jarak 1,5 meter lah cukup. Hayu Nini urang tepakan panganten. Diheula. Tarik teuing. Hampura. Panganten ulah dibiasakeun gitu sih. Tebangan ini tebangan.
Kadang-danan eta era sia bujal katingali bener kan? Kawas alus wae boga beuteung teh sia. Era ku salaki ku Mang Enog. Iya teh nini teh pemajikan Mang Enog. Nini alhamdulillah wa syukurillah balalageur pisan geuningannya. Urang jurung doa ka panganten sakali. Mudah-mudahan arenya doa anu bade ngambah sagara kahirupan laki rabi. Mudah-mudahan eta parahupaniatan anu sakitu saena teh ulah gancang ropo. Ulah gancang rapuh, ulah ripuh anggur sing repeh rapi, sing kacai bareng mandi kadarat bareng salat, sabobo sabihanean sabagja satanggung jawab. Cindak naman ini arena doaan sing bisa magahan rumah tangga anu sakinah mawadah katutu warahmah. Oge ini bapak hajat, ibu hajat tilas kikian teh nu sakitu megahna ieu teh moal burung nyeepkeun puluhan juta. Di mana? Di Rindolis. Rindolis. Mudah-mudahan sing kagentosan dino langkung-langkung apanya. Da ai nikahkeun mah geuningan sok rada micen sapali. Moal lagi ki. Urang ngawinkeun budak teh gini beak 5 4. Beak kereta api 5. Benar tapi kan teu kagantian deui nininya. Tapi bapak hajat mudah-mudahan sing kagentosan deui terus hikmahnya. Nini. Aya nu kelat-kelat wae sia ka aki. Saha cenah ki. Cenah tadi teh ngaharewos. Aya urang ngigel buru-buru bisa dicarakan mah teh. Cai-cai kopi kopi beberih mati Astagfirullah. Ini kabulutung maneh. Awas. Kapan abdi gaduh-gaduh Aduh. kapan abdi balu nah tadi kapan jantan Hapunten anu kasuhun. Hapunten. Di payungan payung agung payung labang kaagung. Diberi gariring asih di papagalang rasa kerih hidup nu manggih bagja si bagja. Haturan yang sumping kapanganten sakali sumaga haturan wilujeng lega. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping. Bagia datang, angan
kerajaan-kerajaan Kiwari dipersembahkan ke panganten sekali salaku Raja Dewa Ratu Sajin. Siap-siap ya. Ya. Tendendihan dalam siam tunda dihanjuang siang guang dan ayana jaga mugi jembar